Nah, pada wargi alumni Rupina masih sekene anu tiasa ngahdam sabu sunat ya. Udah kita di awal muka ayeuna masih orang sasarangan sambil ngajakin budaya Sunda. Mohon. Rebutan tempat semangat gitu. Maka tuh orang bikin hiji lagu anu para disiapun ku Kang Teguh ya. Insyaallah Rupina hiji lagu anu jadi kebangsaan teh gitu ya. Mohon sering pisannya di Halal Tata Sunda tah dina jejerna sancang literasi parayangan najeun budaya Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam